Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet ayeuna bagian anuka salapan welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseureuh-seureuna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka salapan welasna. Kumaha salajengna? Sorot cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung tes. Mohon mangga diantos Pak RT. Nanging pamenta urang ka eta jurig de naon teh Pak RT? Nah bade dipiwarang maluruh RW Gandhi sareng Asep Jabrik anu leungit atana pipikeun diparentah naon Pak RT? Cek Jang Hasan. Lain kitu Jang Hasan. Tapi ku bapak eta jurig teh arek dijieun tameng pikeun kakuatan di lembur. Sabab Nyi Kelet pasti engke bakal datang deui ka ieu lembur. Sarta nyieun deui Rajapati ngadodoho bujang tulen saperti Jang Hasan. Matak taya salahna mun eta jurig deh ku urang parentah we pikeun ngungkulan dua kakuatan ti dua urang Nyi Kelet alias ti Nyi Suryati jeung Nyi Lilis. Tah gitu Jang Hasan, Jang Onon oge Nyi Isa cing kira-kira kumaha? Cek RT Dodi bari ngabagikeun paneuteup kanu tiluan. Oh, abdi sareng pun bojo tangtos satuju kana gagasan ti Pak RT nembe. Memang sagedahna manusia kudu unggul tur kuat, teu gampang kapangaruhan ku sagala tilepu daya jin atawa setan. Da jurig deh sanyana mah jin anu bisa mangrupakeun naon bae. Di antarana makhluk anu ku manusia disebut jurig. Lain kitu Nyi Isa.
cek Jang Onon bari ngareret ka pamajikanana. Mohon abdi oge sapuk Pak RT. Eta jurig deh mun ku urang di Jien Tameng bae pikeun keamanan di lembur. Oge mudah-mudahan we eta jurig deh sanggup tur mampu ngungkulan nyikelet. Lang Jang Hasan tembung ngahulang ngaraga meneng bangun anu keur mikir. Manehna anu memang boga pokal perkarana jeung eta jurig asaka bongbolongan tang tu leuwih satuju kana pamanggihna RT Dodi. Leuwihna ti eta memang bisa kapikir ku dirina. Manusia teu payus kudu nurutkeun kana kahayang dedemit. Ngan mun hasil jurig demit ngusir nyikelet. Anggar we meureunna sasajen mah kudu aya kitu nu aya dina pikiran Jang Hasan waktu harita. Antukna loba deui obrolan-obrolan sejen anu lumangsung di imahna Jang Onon. Pang-pang nama nyaritakeun jurig anu ngadon hees di imahna Jang Hasan. Oge nyaritakeun kayaan di etap pilemburan. Teu poho RT Dodi bari nyaritakeun maksud jeung tujuanana anu saterusna. Nyaeta arek nempungan RT Suha katut Jang Apud nu aya di lemburna. Sarta gancangna carita. Sanggeus ngarasa cukup mah RT Dodi aya di imahna Jang Onon. Jeung tadi namah memang arek nepungan Jang Hasan. Tapi Jang Hasan tetel aya di imah Jang Onon. Atuh harita RT Dodi amitan. Tah ayeuna mah amanat ti jurig geus ditepikeun ku Bapak ka Jang Hasan. Malah Jang Hasan geus nyaho leuwih ti heula ti jenisna nyaeta ti si jurig. Atuh Bapak teh lain kurang sono ieu teh. Erek tuluy amitan we ayeuna mah. Sejarek nempungan RT Suha jeung Jang Apud. Bapak teh keukeuh panasaran. Sugan jeung sugan we meunang gambaran ngeunaan naratan RW Gandi katut Asep Jabrik anu leungit. Bapak cangcaya karena keterangan ti si Juba Bodas mah. Oh, mohon mangga Pak RT mangga. Mugi awe sing enggal kenging laratan. RT Gandi sareng Asep Jabrik sing enggal kapendak. Atuh patali muncul nasi Juba Bodas eta mah anggap we teka-teki Pak RT. Nah manehna teh nyaan aya di pihak urang atawa sabalikna ngabahayakeun. Urang kudu tetep waspada. Terus nyumputkeun RW Gandi sareng Asep Jabrik di hiji tempat. Bisi we akon-akon wungkul eta teh Pak RT. Nya kitu Jang Hasan. Mangga atuh kasadayana nya dikarantun heula. Mohon mangga Pak RT, mangga sing atos-atos jalan apa? Barang jeung wanci manceran antara keur meujeuhna panon poe aya dina luhureun emun-emunan panas menterang-mentring. RT Dodi tembong terus lumampah muru imahna RT Suha jeung Jang Apud anu memang tepati jauh jarakna pedah beda RT wungkul. Ngan sabot keur kitu RT Dodi bet pasangrok jeung Mang Toto. Mang Toto bangun anu atoheun pisan panggih di jalan teh jeung RT Dodi gancang nyarita dari anakar. Alhamdulillah tepang di dieu jeung Pak RT Dodi. Kaleresan simkuring teh puguh bade ngabujeng ka bumi Pak RT. Margi di lembur abdi aya masalah ieu teh Pak RT. Cek Mang Toto. Sarua we atuh kabeneran Mang Toto. Kuring oge arek ka imah Mang Toto puguh pikeun yang kayaan Jang Apud ayeuna kumaha. Sanggeus mulang ti Kisudinta teh. Memangnya harita teh Mang Toto arek ka imah RT Dodi ngan kabeneran ngadon pasangrok di jalan. Duh, nyaeta aya di we cocobi teh Pak RT. Pun anak kiwari nuju ngamuk teu pupuguh. Sarwana jeung RT Suha ngadon ngamuk di jero lembur. Muguh mata ngageumpurkeun warga lembur Pak RT. Ai kutab teh gitu geuning Mang Toto. Cik RT Dodi bari colohok ngemuka kaget. Mohon nyaeta aya wae guguda teh Pak RT duh. Kuring arek laporan ka Pak RT teh nyaeta butuh ketegasan Lurah Parman
anu baris nguruskeun kayaan. Mun bisa mah saurang di antarna kudu aya nu di kurung di pangberokan, bungan geus nyieun kaributan di lembur Pak RT. Ke heula tong bakal langsung lapor ka balai desa atau wanita ngabui batur. Kuring hayang nyali heula kumaha RT Suha jeung Jang Apud ngamukna. Aduh Pak RT moal percanten pami Pak RT teu ninggal langsung makan kayaan. Pun anak teh ngamukna teu wajar. Pan kitu deui RT Suha sami di lembur ngaramuk nu ka Cidarum kana. Jalma opatan bae mah anu ngarajengan teu sirikna dibanting-bantingkeun atuh Pak RT. Cik. Urang tingali kumaha ketakna cenah eta nu ngamuk teh. Mun bener ngabahayakeun pisan atuh taya salahna. Urang lapor ka balai desa serta urang kurung di pangberokan. Mun perlu duanana bawa ke Kapolsek. Cek RT Dodi tandas bari pinuh ku keadilan. Mangga Pak RT. Ayo urang tinggal sarangan tuh Pak RT. Geus kitu mah duanana tuluy pating garedig muruk kalembur Mang Toto. Nyawe barang serog teh nepi kalembur tembong Jang Apud keur ngamuk tanpa nyaho naon sababna. RT Suha di beh kidul keur dihurup ku opatan. Kadatangan RT Dodi mungguh jadi narik perhatian pikeun Jang Apud. Aneh Jang Apud deh ieu masa pasang panonna bet burahi beureum semuhurum. RT Dodi hatena ngageter waktu ningali Jang Apud jiga anu ngamuk ka dirina. Kunaonnya bet molotot ka kuring euy. RT Dodi heraneun. Mun kasasaha ge kitu eta Pak RT. Cek Mang Toto nembalan. Aduh kudu kumaha nulunganana atuh ari nu kitunya. Aduh gagal euy Asep Jabrik di dieu mah. Maena mapan bedas tanagana gerak. Arina saha atuh nu kudu ieu anu kudu alumpuhkeunana. Jang Apud waktu ningali RT Dodi datang kadinya tambah buringas bae panonna teh. Atuh RT Dodi gancang taki-taki bari waspada. Lantaran ngarti jalma nu keur kasurupan pasti kasasaha nganggap musuh. Kitu cek pikirna. Jeung da nyawe atuh. RT Dodi barang mikir kitu ari sabrut teh. Jang Apud jadi malik nyebrut narajang ka RT Dodi. Dua leungeunna ranggah arek nyekek kana beuheung RT Dodi. Seak kudu kubrak jengkang. Ku RT Dodi gentak ditadah ngan orokaya. Jang Apud tanagana memang pikiraneun. Barang ditadah awak RT Dodi langsung ngajengkang ka tukang. Awak RT Dodi katindihan ku awak Jang Apud. Dua leungeun Jang Apud anu arek nyekek beung RT Dodi masih kena bisa katahan. Malah mah RT Dodi bisa ngasupkeun tenggelan sagala kana palipisan Jang Apud. Jang Apud jeung RT Suha sabarana mah keur ditawan ku para dedemit jubah hideung di hiji guha. Terus eta atuh saha anu keur ngamuk di lembur. Keun urang luar ayeuna saha sabenerna anu keur nyieun kaributan teh. Seak cobet gorentel. Jang Apud ngagorentelkeun awakna lantaran palipisanana dihantem ku peureuh Pak RT. Tapi durug-durug deui harita Jang Apud muruk ka RT Dodi anu karek nangtung. Mang Toto mah kasampak geus eueuh di eta tempat. Sabab kaburu lumpat ka balai desa arek lapor kajadian ka Lurah Parman. Seak cedak jungkal aduh. RT Dodi ngajungkal jeung ngagerung diteunggar hulu anganna ku Jang Apud. Ngan barang arek disusul tepus rek dirontok ku Jang Apud gancang RT Dodi ngagorentelkeun badana ka kenca. Keceleng gorentel plos. Atuh Jang Apud kadenge harita teh ngagerem bari mencrong kayan musuh anu tetela bisa ngaloloskeun diri tina seranganana. Deui-deui Jang Apud ngadurug-dug lumpat muru awak RT Dodi anu karek-rek hudang. Tapi lain terus nubruk ieu mah. Malah ngadon newak cangkeng RT Dodi, laju teu antap parah deui. Kap
kalawang. Awak RT Dodi dibantingkeun kana taneuh. Ngan untung samemeh nepi awak RT Dodi kana taneuh, ngadadak anu ngolebat warna bodas terus nyamber awak RT Dodi. Set kalawang koleang kolebat set geup. Sedengkeun Jang Apud ngagajleng ka tukang bari ngaranjuk kaget. Sabab awak RT Dodi anu nyamber diselametkeun kudu make jubah bodas. Si jubah bodas sanggeus nyalametkeun RT Dodi, harita tuluy ngabelesat nubruk awak si jubah hideung. Laju dihujanan ku panarajang-panarajang ampuna. Jang Apud mimiti nama ngaranjuk kaget nalika ditarajang ku si jubah bodas teh. Tapi kakagetna teu lila sabab Jang Apud tetela bisa ngungkulan jeung nandingan kekuatan lawan. Leuwihna ti eta, Jang Apud ngadadak robah jirimna jadi wujud anu make jubah hideung. Saterusna duana bukbek silih teunggel jeung silih tajong. Hiu cetoteng kalayang. Si jubah hideung ngalayang ka tukang lantaran iga burungna dihantem ku tajongan musuh. Warga lembur diantarana jeung RT Dodi jadi terus merhatikeun kanehan-kanehan. Timiti munculna si jubah hideung, terus timiti munculna si jubah bodas, terus kayan Jang Apud robah jadi si jubah hideung. RT Dodi merhatikeun RT Suha anu sarua keur ngamuk di kajauhan meh deukeut ka imahna RW Gandi. Nepi ka Bu Intan jeung Ceprehan narumpi diri teu bijil-bijil ti imahna ngahep-hep bari merhatikeun kaayaan di luar. Atuh ningali eta kaayaan, RT Dodi ngagerentes dina jero hatena. Ah, boa-boa RT Suha oge nu make jubah hideung ieu mah. Alias RT Suha mamalihan. Aduh. Kumaha ieu kaayaan teh bet jadi kieu geuning. Dieu pilemburan teh bet jadi loba kanehan-kanehan Gusti, ya Allah. Kitu gerentes hati RT Dodi. Si jubah bodas jika nu bisa maca kana kereteg hati RT Dodi. Harita bari ngareret langsung ngabelesat nyamber awak RT Suha anu geus ngarubuhkeun genep urang warga lembur. Anu awakna tembong balared balas dibanting-bantingkeun ku RT Suha. Untung taya nu potong jeung nu misalah oge. Seak belesat. Harita RT Suha bisa ngajaga diri, jirimna ngadadak ngaleungit jika nu boga halimunan. Antukna si jubah bodas leungiteun sasaran. Bareng jeung kitu karasa tergosna aya nu ngajambret ti tukang tanpa bisa dihalangan deui. Dengan sakilat bari nu ngalakukeunana teh ka ciri jirimna. Serat Barang bray tergos si jubah bodas dibuka. Warga lembur katut RT Dodi pating ranjuk kaget. Sabab anu ditergos tur make jubah bodas teh geuning Lurah Parman para mitra sadayana. Warga lembur pating arolohok ngembang kadu, mikir dina jero hatena, kaget. Nah Lurah Parman bet bisa jadi si jubah bodas jeung pinter main po. Sedangkan Lurah Parman anu jadi si jubah bodas gancang nembongkeun wawasena. Newak musuh anu ngaleungit ku parasaan sekeutna ngaliwatan batin. Kalayan langsung dibantingkeun kana lemah pinuh ku kayakinan jeung meneran hadena teh. Hiat keup koleang kadebut. Langsung we anu dibantingkeun teh ka tembong jirimna, tapi edas. Satu tas dibantingkeun mah ngadadak eta jubah eta RT Suha teh rubah wujudna jadi jubah hideung. Lurah Parman gentak makekeun deui tergosna anu tadi dijambret ku musuh. Bu Intan jeung Ceprehan anu caricing di jero imah milu olohok asa teu percaya kana kajadian anu lumangsung di luar. Kadenge Bu Intan ngomong ka Ceprehan, "Itu mah geuning lain RT Suha, tapi makhluk anu ngarupakeun RT Suha geuning rehat." Cek Bu Intan ka budakna bari kagetna can leungit. "Oh, mohon mak, geuning Pak RT jeung Kang Apud teh mamalihan Pak. Hawatos we Mang Toto kali biam nanya mah. Kang Apud aslina teu aya, pon kitu deui bunaya Pak RT na lain RT Suha."
Nya karunya pisan ibu oge. Ayo arehan urang ka bumina Biam. Biam oge numpi diri di bumina teh rencang. Soakeun ku kayaan ieu kajadian. Ayo ah. Oh mohon mangga mah. Ayo mah. Bu Intan ngajakan Jang Rehan nuju ka imah Biam nu rada anggang tidinya. Untung nu tarung teh terus ngajauhan tina jalaneun anu bakal diliwatan ku Bu Intan jeung anakna. Jadi Bu Intan bisa laluasa ngajugjug ka imah Biam najan rada anggang. Nalika Bu Intan tepi ka imah Biam bungaheun anu datang maturan teh. Bu RW, nun pisan tos sumping kararompo ngarencangan bibi. Gogoda warga lembur aya di ieu mah. Sing sabar Biam. Tos da kedah kumaha deui atuh. Memang kieu buktosna. Urang kedah sabar bari ngadua ka Gusti. Mudah-mudahan we ieu lembur sing gerak-gerak dilepaskeun tina gangguan-gangguan setan. Geuning buktina teu disangka-sangka ari tos ngadunga mah torojol si jubah bodas datang ngabantu ka urang. Anu si mana horeng geuning Palurah Parman eta teh geuning. Mohon alhamdulillah Bu RW di lemur urang aya pahlawan. Jang Lurah Parman ku anjeun deui jalmina anu janten si jubah bodas. Mu asalina pangimpian ieu mah Bu RW. Mohon kitu pisan bibi. Paraosan abdi oge bingah. Nanging eta si jubah bodas teh jiga nama alim kauning aku nu sanes jati dirina. Geuning ditutupan deui pameunteun aku tergos. Mohon kitu saperterusna mah Bu RW. Berarti urang katut batur nu pada terangsa si jubah bodas kudu tutup Rusia ulah apal jalma sejen. Laras kitu pisan bi. Sabisa-bisa mah urang kedah tutup Rusia. Tembal Bu Intan. Caturkeun si jubah bodas. Harita jadi dirempuk ku dua jubah hideung. Tilu jirim pating belesat silih sambar. Si jubah bodas kaciri bangun kawalahan dirempuk ku duaan. Malah manehna ngalaman 2 kali ngacungkal, 2 kali ngagurinjal. Sabuka beunangan ku tajongan si jubah hideung. Pilih genti pisan keuna kana cangkeng jeung dadana. Hiat cilebet cungkal gurinjal. Tapi si jubah bodas teu nyerah. Tetep bisa kene ngagurinjal serta nada serangan lawan. Barang jeung kitu torojol harita ya 4 urang jalma daratan. Di antara aya Mang Toto jeung Lurah Parman dituturkeun ku Jang Ajid katut si Poleng tukang ngeunana laleumpang. Kebeg karaget deui bae sakur warga anu ngabandungan eta kajadian. RT Dodi jeung Nuliana ngan bati kokodeg sakapeung silih teuteup jeung pada baturna bari nyarita. Aduh, jadi lieur teh kana hulu dewek mah euy. Tadi anu di jubah bodas teh sidik Lurah Parman. Tapi ayeuna datang jeung Mang Toto katut Jang Ajid sarta si Poleng teh bat Lurah Parman keneh bae. Nah kumaha ieu teh asa lieur-lieur teuing mikiranna oge dewek mah euy. Boro-boro maneh dewek oge sarua helok teu ngarti nah kieu jadina euy. Mana Lurah Parman nu asli atunya. RT Dodi mah harita langsung ngabagiakeun ka nu anyar datang. Wilujeng sumping Palurah. Kumaha damang Palurah? Cek RT Dodi. Alhamdulillah sehat Kang RT. Sambulina kumaha damang? Cek Lurah Parman. Alhamdulillah sae Palurah. Nanging kabingung sareng kasusah mah katut kanehan-kanehan di ieu lembur teh teu boleh bae aya. Saperti nu karandapan ayeuna. Nu ngamuk nyeun kaributan teh RT Suha Kalijang Hapud. Tapi teteh lah geuning lain jadi marake jubah hideung geuning. Nya bener barang jol teh kuring oge helok tur aneh. Nah cekeng ari cek Mang Toto nyebutkeun di lembur teh aya nu keur ngamuknya eta Jang Apud jeung RT Suha. Nah ari pek ayeuna aya si jubah bodas keur tarung ngalawan anu make jubah hideung. Asa teu kaharti kupikir kaontal ku akal pikeun kuring mah ieu teh Pak RT. Cek Lurah Parman hokeun. Palurah kan tenan moal langsung ngartos kana kajantenan.
kami tadi pasian terang eces nama kusim kuring cek RT Dodi. Mohon cik kumaha atuh ieu teh sabenerna kuring bet panasaran gitu teh sok kumaha teh RT. Oh mohon kieu jujutan teh palurah atuh derak we. RT Dodi nyaritakeun kajadian anu cikene lumangsung di eta patempatan sagalana dibejer beaskeun ka Lurah Parman. Lurah Parman jeung anu sejena sarua gogodeg jeung helok lain memeueusan. Mang Toto oge teu katinggalun mereka terangan harita teh bisi Lurah Parman kurang percaya kana caritan RT Dodi. Teu lila RT Dodi oge kadenge mungkas guaran caritanana. Tah janten kitu jujutana teh palurah. Ambe. Jadi si Jubah Bodas teh mangrupakeun kuring tadi teh nya. Nalika dijambret tergosna ku musuh. Mohon tak kitu palurah. Awalna masih kuring oge yakin yen eta teh palurah. Tapi geuning palurah nyalira aya sumping di sarengan ku nu sanes. Jadi sah atuh sabenerna nya si Jubah Bodas teh. Aneh, bener-bener aneh gitu cara nama. Nah si Jubah Bodas bet bisa ngarupakeun kuringnya. Keur kitu kadenge Mang Toto nyarita. Pak RT palurah tinggal si Jubah Bodas jadi eduaan. Nu saurangna nembe datang pisan terus ngabantu ka si Jubah Bodas anu kawalahan hiji lawan duaan tuh. Cek Mang Toto nuduhkeun kanu keur ngadu jajaten. Jeung memangnya harita teh aya deui si Jubah Bodas nu sejen tuluy ngabantu. Atuh ayeuna mah anu ngadu jajaten teh jadi hiji lawan hiji. Si Jubah Bodas anu anyar datang tembong ngarangseg ka si Jubah Hideung anu jadi musuhna. Awak si Jubah Hideung dimutang bantingkeun kana lemah. Hiu kabot jeung caul. Si Jubah Bodas tembong ngacaulkeun awakna. Nying celing luhur meh nepi kawang-awang laju ngagejlig deui ka handap. Geus ngajejek awak si Jubah Hideung anu keur nangtung bari tanggah kaluhur merhatikeun musuh. Hiu kebros. Eta taneuh anu sakitu teuasna teh ngadadak hipu katinggang ku beratna badan si Jubah Bodas anu ngagejlig meh ti awang-awang ka handap. Sarta ninggang awak bari nyoren bedog dina cangkeng kencana. Si Jubah Hideung anu keur tanggah sirahna kaluhur. Atuh harita si Jubah Hideung langsung ngajengkang bari sirahna mebes kana jero taneuh. Katutupan ku suku si Jubah Bodas anu jebrak. Si Jubah Bodas nu hiji deui tembong ngabijilkeun sapu tangan tina balik bajuna. Laju dikebut-kebutkeun kanu jadi lawan. Sarta ngadadak tina sapu tanganana aya paku-paku anu karhaan pating belesat. Tuluy cerub-cereb ngahujanan badan si Jubah Hideung. Atuh harita teh langsung kadenge aya sora anu ngagerung nahan kanyeri. Bari jirim si Jubah Hideung robah jadi sakadang kelong hideung anu geus eueuh nyawaan. Awakna rungseb ku paku karahaan. Sedengkeun batur si Jubah Bodas tembong ngacungkeun jempol ka tuhuna tanda ning panuju ningali baladna bisa ngarubuhkeun musuh. Tur sanggeus kitu blesat. Dua jirim si Jubah Bodas pating belesat ninggalkeun eta pilemburan teu nolih deui ka warga lembur. Nu jadi RT Suha jeung Jang Apude geuning siluman kalong bener nama. Warga lembur katut RT Dodi beuki kageteun bae jeung helok ku eta kajadian. Asa dina pangimpian meureunnan, asanya asa henteu. Bener-bener matak aheng jeung bisa bae eta kajadian teh mangrupakeun hiji kawenehan wungkul. Sarta urang jojo ringkesna bae. Satu tas ayana eta kajadian teh warga lembur gancang nulungan anu taratu. Lurah Parman gancang ngabeberah warga lembur anu memang keur ngarandapan cocoba anu meh bae taya kendatna. Ku ayana kajadian tadi warga lembur kabeh nyangka RT Suha jeung Jang Apud ge leungit diculik ku komplotan Jubah Hideung. Atus sageruk beh biiam ngakuk-kuk ceurik nalika sadar anakna can aya balik ka lembur. Dan nu balik kamari mah geuning palsu mamalihan teh.
Bu Inayah anu memang sanasib salakina tacan balik harita ngageik cerik euy-euyan. Kumaha bae atuh palurah ieu teh pun anak geuning teh aya mulih ka lembur palurah. Kang Toto teangan anak urang atuh Kang. Deui ngahulang bae kitu atuh. Cek Biam ngareret ka salakina. Heug Iam, ku akang arek diteangan ayeuna. Sabae nu geus nyulik anak urang kudu ditindak ieu mah. Cek Mang Toto bari singkil nyoren bedog. Tapi karek oge mangkat, no atuh. Ari ujug-ujug. Euleuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun wae heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.